mitra kaum dangu wilujeng tebang dangu deui sareng acara dongeng enteng pangbeberanganna. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nuju duuna neangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberanganna. Carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kileksa urang teraskeun. Ayeuna para mitra nincak bagian ka-30 para wargi nya sadinten 2 kali upload para mitra enjing-enjing tabudalapan wengi tabudalapan keneh 2 kali upload ayeuna nincak bagian ka-30. Namun upami hoyong anu tamat dongeng mangga buka playlist para mitra, playlist bisa saya dongeng-dongeng misalnya hayang dongeng naon kandun milih we para wargi kandun milih itu didinya aya dongeng-dongeng nu taramat. Di antawisna aya dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa. Jadi aya ayeuna para mitra neangan Bapa karangan Kileksa urang teraskeun atuh Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun atuh carios nyambung judulna nyaeta neangan Bapa karangan Kileksa urang teraskeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung, judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-30. Mangga urang sami-sami bandungan hanca ieu dongeng. Para mitra kaum dangu, satuluy nama nyisainah dibawa ka kamar sina disalin samping jeung baju. Geus kitu mah pada ngariung di tengah imah bari mencetan bitis nu pegel keneh jeung peurih nyanyautan. Ari aki geuning aya di dieu ceuk Juha. Wah, pandi ogan kujang Suhama da itu si Nyai geuring nu nyuk ka kamar. Nyai saha? Juha kerung. Nyai Ariati. Har. Lagi sabaraha poe sugan teh ka kota deui. Nah, atuh meuni teu nyaho-nyaho ceuk Juha ngareret ka Haji Marnadi. Kieu Kang basa gering baretoge. Sina titira dilanceukna nya alhamdulillah cager teh sakara-kara. Geus calager nu gering mah kuring teh ngeureuyeuh dagang. Nya ngampleng ampir 8 poe da loba uruseun. Loba keneh hanca ti heula nu can beres. Nari datang ka imah nyampak teh budak geus gering deui. Hariwang kuring teh sok sieun kumaha onam nya neang aki sina jajampe. Tapi teh sanggupeun tuluy neang Masarni. Tapi teh kumaha putusanana da kala ka kieu yeuh ceuk Haji Marnadi bari pepeta. Saha nu neang Masarni teh ceuk Juha. Suhama jeung Ina kumaha hasilna jang? Duh kadang mah teu ngiring kalebet. Bibi we nu badanten sareng Masarni teh. Jawab Suhama bari nunjuk ka nyisaina. Kumaha hasilna Nyai? Juha neuteup ka nyisaina. Saur pun biang mah teh di jalanan sae iwati kedah titira deui sapertos dipayun. Bumi ieu mah cenah naon teh da kirang sae kanggo barudak mah kitu saurna teh ceuk nyisaina para mitra sadaya. Manehanana nyarita sabalak-sabalakana. Oh kitu nya urang cobaan we tuh da nya ti heula ge cager teh sakara-kara ceuk Haji Marnadi. Ujug-ujug narima we kana eta beja. Ngan Juha rada kerung halisna kawas nununa Rusia. Hayang nyarita teu wani da sieun teu ditarima ku adina. Tungtungna ukur ngarahu ret ka Suhama nu direret ukur neureuy cidu. Tah jigana mah beres sina titirah deui we atuh ceuk Aki Jahidi satujueunaker. Mun kitu da nu atos ge sehat deui ceuk nyisaina. Jep sarerea jempe pasuala nu dianggap berat teh ukur sakitu badamina. Haji Marnadi geus teu bingung teuing putusan geus kacekel. Yen anakna yek sina titirah deui di kota di imah lanceukna. Tuluyna mah prung we ngawadul jejer bala kaceprut para mitra. Jejerna bala kaceprut teu puguh jejer pokonya sakapangih we ka mana bae tepina. Akhirna kira-kira pukul 11 Aki Jahidi jeung Juha amitan tuluy barali. Heuleut sapoe ti harita Nyi Ariati geus dibawa deui ka kota. Sina titirah di imah lanceukna. Suhama milu jajab bari jeung teu geunah hate. Lantaran kajadian kitu teh asa aneh.
Di imah jadi geuman pikasieun malah maasa deet pisan kana kasaki. Balik di kota Suhama teu berag mineng hulang jentul poho kana dahar. Cul kana pagawean kawas aya nu dipikiran. Keur mah capetas milu dagang jeung bapana ari datang ka imah disampakeun pikiraneun. Bari jeung kurang sare katamah-tamah pikiran teu tenang dasok nyumar lamuna. Akhirna heureut 2 poe ti saprak jajab adina brek Suhama gering. Aneh deui bae kasakitna sarua jeung nu ti heula ngan ayeuna maleuwih parna alah batani Aryati. Atuh puguh Haji Marnadi beuki kaweur hatena lantaran asa katurug katutuh. Katinih ku kari-kari Haji Marnadi bingung mikiran nu jadi anak, bruk-brak gering teu puguh taya pisan kabungahan. Suhama, nah urang bet jadi kieu. Ujian dasa kabina-bina teuing kana usaha ongko, kana badan ongko. Estuning katurug katutu nya hartanya badan. Cek Haji Marnadi nyarita ka Suhama nu keur ngalempreh bangun ripu. Nu gering teu nemalan boro-boro bisa mikiran nu kitu. Ngararasakeun ka nyeri jeung geus ripuh sakapeung mamatak aral. Sing sabar atuh Kang Haji, mana kitu ge urang teh keur dicoba ku pangeran. Apan saur akang ge coba ka manusia teh rupa-rupa, aya nu dicoba ku kasangsaraan, ku kasakit, ku kabeungharan, jeung rupa-rupa deui, cek Nyi Sainah milu nimbrung. Bener inah, eta teh bener pisan. Tapi nya kitu dari tuluy-tuluyan mah kudu ditalungtik sabab-musababna. Ye ge coba mah ditarima ku akang sadar. Musibah teh datang nanti Allah. Ngan jalan rupa-rupa. Ngan disagigireun ti eta urang kudu ikhtiar pikeun neangan ubarna, neangan sababna. Neangan nu ngabalukarkeunana sangka nu kieu teh kaalaman, teu kaalaman deui ku urang tak kitu. Jep Nyi Sainah jempe. Ngadenge kitu terada hariwang sok sieun pagaweanana katohyan. Atuh Nyi Sainah ge sadar sabuni-bunina anu ngising awal akhir bakal kapanggih ka ambe bauna. Satuluyna Haji Marnadi badami jeung pamajikanana, pamustunganana teh Suhama rek dikirimkeun deui ka lanceukna sina Titira di kota. Teges aya bukti ti heula calageur teu sakara-kara. Nyi Sainah satujuan nya tujuan. Da memang kitu kahayangna atuh isukan teh tuluy babahanan poe eta keneh Suhama dijarotong. Dibawa ka imah lanceukna ngan poe eta Nyi Sainah teu milu alesanana teu ngareunah awak bisi kanji. Sabot Haji Marnadi nganterkeun anak-anakna manehna buru-buru nepungan ka Masarni. Kasampak indungna keur kekero ditepas gigireunana aya tampolong da beuki nyeupah ayeuna mah. Keur naon mak? Nyi Sainah teh teu ngurus punten-punten acan langsung nanya bari Jekdi. Si Nyai masok ngareurewas mangkaning keur ngome jarum mah teh. Ieu keur ngerodan samping paranti ngalagenyer. Bari tuluy nilepan ditilepan dacan anggeus. Lah mama ulah sok ngerakeun kuring mah kawas mentara di bayuan we. Piceun samping butut mah pake kekesed anggur mah. Pake samping we teh tunu ti kuring. Ulah sina tunggu lomari wae da samping mah pakaian dipakeun. Keun bae ruksak mah dipangbedikeun deui ku kuring. Keur saha deui atuh, da lain keur nyenangkeun ari lain keur nyenangkeun kolot mah. Ceuk Nyi Sainah aksina keur. Sifat somong jeung adigung geus mimiti jadi samara hirupna. Bagja teman nuhun pisan Nyai, kitu kahayang mau ge yeuh. Tapi mah moal kumaki, moal mopohokeun ka jaman keur sangsara, moal gagabah kana pakaian lebar. Rek meuri deui mah, rek mere deui mah sok-sok ke kadinya da moal burung dipake kumaha ge, moal burung ditadah. Aya naon ieu teh? Kumaha barudak nu gering teh geus paeh? Ceuk Masarni. Basa estuning gariha teu make ungang-ungang. Sigana teh atoh mun anak nyetere Nyi Sainah carem kabeh. Henteu mak, teu paeh teu sing hirup keneh ngan duanana ge geus eueuh di imah dibawa ka imah lanceukna. Malah Kang Haji teh keur jajab ka ditu. Heuh syukur. Hade aturan teh. Ayeuna kumaha tah ayeuna kieu ye? Masarni ngarekepkeun heula diukna. Samping nu keur dikerodan dituna gigireunana pok ngomong deui. Hidup kudu bisa ngamangfaatkeun waktu, sabot barudak eueuh teh kudu aya kagiatan. Kudu aya nu dipigawe, sangkan barang-barangna nu aya di ditu dituntut nuntutan pindah ka urang. Sabab lamun teu ditungtut ti ayeuna bisi barudak ngarti manten. Nu akhirna hidup muruntuk ngegel curug.
Jadi ulah asa-asa der weh jalankeun rencana bareto. Nungguan naon deui atuh kesempatan kita moal aya deui. Ceuk Masarni unggal tepung jeung anakna teu weleh nyunutan bae. Ieu mah puguh ka dieu teh rek badami ieu mah lantaran kuring teh geus ngadenge omongan nu matak hariwang, matak ngagagalkeun kana rencana. Nah rencana kumaha kitu? Omongan kumaha, matak bahaya kumaha? Kejadian hukum tuluy baka barudak teh jadi bahan pamikiran pikeun Kang Haji. Peuting tadi teh geus nyarita ka kuring rek neangan sabab-musababna pangna kitu. Da eta cenah asa teu kaharti ku akal bat meningaleut pi kasusaheun teh. Taku lantaran kitu kuring ngarasa hariwang, bisi Kang Haji bisi negu. Kana naon-naon geus dijalankeun ku urang. Tapi lain teu percaya kana ini centring. Ngan bae apaan salaki kuring teh goreng-goreng lagi Haji. Dari nya mah moal burung bisaeun ngelehkeun bangsa lelembut. Kitu tak mak. Aku kudu kumaha atuh ngabendung nanya, pokona mah bisi matak gagal kana rencana urang. Masarni keru. Manehna ge rada hariwang ngadenge kitu mah. Da nyamun teh Haji Marnadi geus metakeun akal tarekah nu sahade-hadena. Moal boa sagala rupa rusiah Nyi Sainah bakal kabongkar. Nu akibatna bakal nyilakakeun ka Sainah jeung indungna. Kaharti kumaha ge aya kitu mah Nyai. Tapi teu kudu hariwang, da mah ge geus tatahar. Geus nyawang nepi ka dinya, cik marek nanya heula. Na geus boga rencana anyar atawa acan pikeun ngawujudkeun cita-cita teh. Acan mah karek nu bareto teh we ngancan hasil sagemlengna. Apan usahana rugi wae Kang Haji teh rek meulikeun kongkorong can tulus. Karek anting 5 gram, ali 5 gram geulang jeung kongkorong mah can meuli. Tapi geus aya ijang dina mah. Cenah ke mun menang bati gede kitu cenah mah. Ngadaguan eta malila bising katohyan manten. Memang moal aya nu ngagugat ieu dahak salaki maneh. Ka pamajikan maneh tapi mun kaayaan batan sakieu bakal ngonang kacurigaan. Aya mah ulah kagok barang gede sakalian. Tanah kebon atawa naon we nu sakira gede pangajina. Pek akalan kumaha carana we sangkan kapimili ku hidep. Ceuk Masarni. Bangun lapar pisan ku hartabana. Susah mah tanah mah geus dibagi-bagi malah surat-suratna geus jaradi. Keur suha mah geus dipisahkeun, keur ayat geus ditetepkeun. Geus matri dina suratna jeung lanceuk-lanceukna nya kitu keneh karisok mikeun. Di mananya ho? Pan Kang Haji bebeja malah suratna ge ditemongkeun ka kuring. Sidik pisan geus pada nyangking milik Kang Haji mah kari saeutik deui nu dicicingan nu dicicingan nu di kebon jahean di Pasir Muning jeung munnya di kebon jahe di Pasir Muning jeung balong nu gedena ceuk Nyi Sainah. Lang Masarni mikir kumaha carana sangkan barang Haji Marnadi bisa pindah tangan ka Nyi Sainah. Sanggeus rada lila mikir ret ka anakna terus nyarita deui. Harita para mitra Masarni tuluy nyarita deui. Mun hidep geus nyaho surat-suratna tangtu nyaho nunana meureun. Nyaho mah da diampihan ge ku kuring dina peti leutik dituna dina lomari kamar. Tema Nyi Sainah. Ulah bodoh eta surat kekeueuh ku maneh. Engke di mana Haji maot ulah ditemong-temong ka anakna. Rawat kabeh ku hidep. Tuluy deuketan Ki Ulis badamian sing asak sangkan eta tanah bisa jadi milik hidep. Carana mah kumaha we da? Kuya beres yeuh, kuya beres yeuh. Bari nguyak-nguyak ramo maksudna mah duit. Bisa kitu ge mah tapi ngadagoan maot Kang Haji malila. Beuting heula emah atawa heula kuring da. Aya astana sajeungkal. Bener eta teh bener. Mun hidep geus boga pikiran kitu kudu macakal, kudu motekar. Kudu neangan cara sejen pikeun ngakalan eta tanah. Sangan bisa kapimili ku hidep sagamlengna. Hese mah ulah mah pomemeh nanggung. Nanaon ge rejeki gede mah hese. Leng Nyi Sainah mikir ayeuna. Hatena geus mimiti kaduruk deui ku omongan indungna. Peurah Masarni memang mati unggal kecap teh nancem kana jantung anakna. Nyerep kana ati sanubari langsung namper jadi bahan pamikiran, ngabuahkeun hiji tekad anu kuat. Ari Mang Dampa kumaha, Mak? Nyi Sainah nanya ka Mang Dampa. Ulah kayang nyaho, pokona mah geus diatur ku emak. Hidep masing tenang we, keuna ulah melang, ulah hariwang, mun hidep aya kasulitan nyaho-nyaho bijil we Mang Dampa. Bakal nang tayungan ka hidep. Ceuk Masarni bangun reueus. Dicitah naon ku emak? Teu kudu nyaho, sing tenang mah hidep mah. Ngan omongan emak kudu bener-bener dijalankeun. Heuh atuh ari kitu mah.
tepi kawanci asar Nyi Sainah uplek ngawadul jeung indungna. Sakapeung tarik sakapeung haharewosan kawas nusieun kadenge ku batur. Anak jeung indung sahate sapikiran sarua sarakah sarua telengesna sarua pamadeganan. Harita panon poe geus tunggang gunung langit lenglang taya aling-aling. Atuh meuni bengras matak betah jeung matak waas komo ngadenge sora manuk nu recet patemalan. Ngadenge tongeret anu baleger nenyo pasawahan anu ngampar. Beuki matak betah we di dunya teh. Dina kaayaan kitu Nyi Sainah leumpang sorangan ngajugjug ka imahna. Datang-datang tuluy mirun seuneu rek nyangu. Nyayagikeun salakina bisi balik poe eta datari teh bebeja moal ngenong. Rengse popolah tuluy manidang dan midang ditepas bari megat salakina. Kaleper lalai bari jil tina panyumputanana tuluy pating kalayang nyameran rametuk jeung reungi. Lantaran harita teh geus wanci sareupna. Sesa cahaya layung ngelemeng keneh beureum semu koneng mapaesan poncrot gunung. Beuki lila beuki surem tungtung nales ngiles. Repoek nyelangan beurang mener meberkeun jangjang peuting. Jangkrik reang di sarada gaang patemalan jeung baturna. Nah burit-burit teuing Kang Haji teh nya wayah kieu can datang keneh. Palang siang rek ngenong di ditu meureun aing teh moal aya batur. Kak mah wae kitu tapi bisi datang peuting-peuting bisi eueuh nu muka panto. Nyi Sainah ngomong sorangan. Jung nangtung rek nyeungeut damar rebus ka tengah imah cekes guru ngahuk. Korek api hurung sut dipake nyulut lampu duduk berai di imah caang. Tuluy malik rek asup ka kamar ari ret ka pojok klenyap hati lu menyap. Jajantung ratug ambekan asa ngarandeg katahan ku rasa sieun. Ari nu jadi sababna di pojok aya nu nangtung make papakean sing sarwa bodas. Beungeut teu pati jelas katutupan ku buuk anu ngarumay. Saha anjeun? Keur naon aya di dieu? Nyi Sainah nanya bari undur-unduran. Suku asa napak asa henteu beungeut meuni sepa. Cikikik nu nangtung seuri tapi aneh beungeut teu obah. Bibir tetep rapet ngan tak-tak katara oyag-oyagan. Buuk ngariring kiwik geus kitu mah leungeun katuhu ngaragamang kana sirah. Nyingraikeun buuk anu ngarerewing. Ari breh mata kukurayeun mata celong meuni jero pipi eueuh dagingan. Nu temong tulang wungkul kawas tangkorek. Nenyok kitu Nyi Sainah teu kuateun ku sieun. Rek ngajerit eueuh soraan ti koro asa mengpetan. Napas ngahegak panon burial buncelik. Leket cai asa leuleus taya tangan pangawasa. Lir anu dipupul bayu. Berak deku ngagibrig kawas nu kabulusan beungeut sepa panon molotot. Sungut cewau ti soraan nepi kawerweran kiih bakat ku sieun. Ari nu nangtung di pojok ngagiler matana tuluy malik geleyeung maju ka kamar Nyi Aryati. Anehna memeh kadupak hordeng teh geus nyingrai jempe hordeng ke teu nutup deui. Cungungung sada anjing nu babaung ditema ku sora Korea. Di kajauhan sora bueuk disusul ku sora tutuk. Renghap Nyi Sainah narik napas jero. Tuluy ngusap beungeut geus kitu maksakeun leumpang muru ka kamarna. Blus ka jero brug panto kamar ditutup goledag Nyi Sainah ngagoler dina kasur. Awak ngadak-ngadak lalinu jeung panas tiris. Sirah rieut jeung pating jeletot jajantung ratug kawas anu tutunggulan. Anehna saha nu nangtung di pojok. Ngaasupet ka kamar Aryati jurigna kitu. Ririwa kitu sia si Aryati modar da geuning ririwana geus datang ka dieu. Tapi aing jadi sieun. Keung jeung geueuman kumahanya moal. Mun Nyi Sainah teu kebat nyaritana panon ngadak-ngadak molotot. Sungut calawak rek ngajerit teu nyora ti koro ge mangpetan para mitra. Reuwas nu taya di kieuna lantaran nu tadi dilamun dipapantes jeung diwawaas ujug-ujug ngabukti di jero kamar aya nu nangtung teu kanyahoan ti mana jolna. Awewe jangkung leutik kabaya rawing samping rawing nangtung teu napak kana palupuh ngagantung kira-kira sajengkal. Ari beungeut na pias buukna ngarumay mawur panonolol. Retah ngelel adina beuheungna. Semu geuneuk malah jiga dikongkorong ku tamang inyuk. Saha anjeun? Saha? Nyi Sainah nanya. Ceuk rarasaan mah nanya teh tarik tapi ukur ngageriem lalaunan.
Ngan anehna nu ditanya teh jiga ngadenge, kalayan jelas katara panon ngagiler kanisaina. Nyeh seuringan orok kaya seurina teu nyari, teu mata kelucu kalah mata kukurayu. Bibir semu berem ku getih huntu ranggeteng aya sihungan. Atuh puguh nyisainah teh beuki sieun, teu wani neuteub kana beungeut ririwa tuluy malik bluk nangkuban, beungeut mubus kana bantal awak ngagibrig panas tiris jajantung ratug hate teu puguh rasa. Kaayaan kitu teh para mitra kaayaan peuting karasa ku nyisainah asa jempling, rehe comrek taya nu kadenge, sora gaang jeung jangkrik. Nu biasana pasok reang harita mah jempling, asa di jero peti besi mun geus ngalaman teh ama. Tapi sanggeus rada lila asa aya nu ngaharewos kana ceulina. Alon tapi jelas kadengena, malah asa karasa renghosna nu ngomong. Saina, nah sia make sieun pan kami teh dionang ku sia kudu cicing di dieu. Tapi nah lain ngaku ngabagiakeun kala kasieun kawas nu cua ka kami. Awas ya mun rek kitu wae dicekek ku aing. Moal aya hampura kabeneran kami teh keueung. Tiris nu ngelis hayang aya batur keur paku kumaha. Seor sadanu ngawurkeun keusik kana kenteng. Puruluk kana kasur asa anu marurag. Kacipta ku nyisainah taneuh beureum ti kuburan. Kebegter awak ngageter jajantung tamah mota. Ratub jiga nu tutunggulan. Nyisainah teu wani nemalan teu wani cengkat kalah beuki mubus kana bantal. Tina awahing ku sieun teu karasa ngiingan maneh bujurna muruput hitut. Cungung sada anjing babaung blig-blig di pipir imah sada anu leumpang. Kolotrak ngalaan tulak panto reket sada panto muka. Tuluy anu leumpang dina palupuh labas ka tengah imah sidik pisan sada nu leumpang. Para mitra kaum dangu, nyisainah rada teger inget kasalakina tangtu geus datang. Lat poho kana kasieun da boga angkeuhan yen salakina datang. Korejat hudang tuluy turun tina ranjang rurusuhan muka panto kamar torojol ka tengah imah. Ali breh teh para mitra cikikik seuri. Nini seuri meninggal ringkikik. Panon molotot ka nyisainah buukna geus bodas meuni camut-mut ciga kapas. Papakean rawing, untuna ompong sanggeus seuri eta nini malik tuluy asup ka kamar Nyi Aryati, cep jempling simpe teu kadenge naon-naon. Nyisainah jiga nukeun aku tenung ngahuleng miraga meneng. Panon molotot teu ngiceup-ngiceup leungeun ngadeg-deg gado noroktok kawas nu kabulusan. Lila-lila masoak teu kuat ku sieun tuur ngadak-ngadak leuleus lakatay brak daku. Tuluy nyuuh kana palupuh las teu inget di bumi alam. Nyisainah kapiuhan teu aya nu nganangenan. Caturkeun di setengahing perjalanan kaayaan poek mongkleng gandeng sora sasatoan leutik nu sok liar peuting. Cari cangkas beben cecih ciri jeung sora jangkir kreang patarik-tarik. Dina kaayaan kitu aya nu kokole nyayan cahaya batre di jalan satapak. Beuki lila beuki deukeut ka lembur Ciboros nu ahirna serog ka sisi lembur. Breh aya nu ngajuringkang katojo ku cahaya lantera anu ngagantung di imah sisi jalan. Eta jalma leumpang bangun lungse ngalenghoy bari ngahega. Waduh nah lungse-lungse teuing ieu teh kila-kila naon atunya. Kitu ceuk eta jalma. Nu tayalian iwati Haji Marnadi nu karek datang lantaran ti ditu burit atuh kalemur teh poe. Tekung silila serog anyog kaburuan imah meuni keueung jeung geueuman. Tara-tara ti sasari bet asa teu betah rek asup ka imah teh. Calom rek asa di jero astana. Tapi hadi goreng imah sorangan moal hade mun ngajugjug ka imah batur mah. Kalacat kana gorodog tuluy ka ketrok bari nyalukan pamajikanana. Ina, buka panto ina. Jempe taya nu nemalan. Haji Marnadi ngageroan pamajikanana tapi nepi ka sababaraha kali tetep teu aya nu nemalan. Puguh Ki Haji reuwaseun bisi aya itu jeung ieu nu tumiba ka pamajikanana. Da tadi teh inget bae kawas-kawas rek aya kareuwas. Kulantaran teu aya nu nemalan Haji Marnadi ngoreleng ka pipir imah. Geus tepi ka hanapeun janela reg eureun tuluy neangan cahaya cempor nu moncor tina liang bilih. Geus mangih tuluy noong ana breh nenyo nu ngagoler di tengah imah teu usik-usik bangun ripuh. Ai.
Naon si Inah teh? Be, palang siang cilaka. Haji Marnadi rewas lain di kieuna. Gancang saakal-akal mukakeun janela dicokel, berai muka kalacat Haji Marnadi unggah. Muru pamajikanana nu ngagol. Inah, kunaon Inah? Kunaon ieu? Haji Marnadi ngaguyah-guyah pamajikanana. Kulisik Nyisainah lilir berai bentak beungeut napias. Haji Marnadi ngahega ngeuteub ka pamajikanana. Ari Nyisainah kawas nucan sidik kasalaki mencerong bari mikir. Ngumpulkeun lelemutan meureun geus rada lila pok nyarita haros-hos. Ieu teh saha? Aya naon nu geus kajadian Inah? Nepi ka poho kanu jadi salaki? Ieu teh Akang Marnadi, ceuk Ki Haji Tanes. Oh, Kang Haji. Gabrug Nyisainah ngarontok ka salakina. Ku Haji Marnadi ditangkep teu ngomong deui da geus ngarti pasti aya hiji kajadian nu matak reuwas. Angin peuting ngahiliwir asup ka imah tina janela nu muka keneh. Tali can kaburu ditutupkeun lampu cempor ka kalicesan hordeng ka selang. Hordeng harita teh para mitra katebak angin leutik. Sora jangkrik asa leuwih jentre kadengena ti kajauhan kadenge sora kutu. Inah, naon nu geus kajadian? Ceuk Haji Marnadi leuleuy. Kang Haji, itu angin ti mana meuni tiris-tiris teuing? Piraku di jero imah gede angin, ceuk Nyisainah kalah malik nanya. Dahatena kapangaruhan keneh kurasa sieun. Oh, janela muka keneh. Keat urang peuneutkeun. Haji Marnadi ngojengkang nutupkeun di janela. Tapi barang rek diselotkeun hese, selotna rujad. Da tadi dicokel najan kitu bisa keneh disakalan. Pokona mah asal meunut bari jeung pageu. Geus kitu para mitra sadaya nyampeurkeun deui ka pamajikanana diuk pahareup-hareup. Haji Marnadi teu nolih kana kacape. Pok deui nanya ka pamajikanana geus kitu mah barabat pamajikanana ngabejakeun naon-naon nu geus kajadian. Magarkeun teh di imah matak keung matak sieun teu ludeung sorangan. Tah kitu Kang Haji. Nah di imah teh da bareto mah aman. Tara aya naon-naon, tara aya pikasieun. Tapi ari ayeuna bet kieu, ceuk Haji Marnadi bari kerum. Manehna memang kungsi manggihan kajadian aneh di imahna. Tapi abdi mah moal ungut kalinuan, moal gedag anginan Kang Haji. Abdi mah tetep hoyong bela tumutur ka Kang Haji. Sanaos kieu ge moal incah balilahan, hoyong ngabula kanu jadi salaki. Mana komo da ayeuna mah barudak teu aya, meureun Akang teh moal aya nu ngabulaan. Ngan abdi aya pamenta upami tiasa mah. Angkat ka kota teh ulah sok lami teuing, paling elat 2 wengi, ceuk Nyisainah. Oh, gatu ari kitu mah ku Akang rek dipertimbangkeun deui. Daina mah Akang geus maju ka kolot, usaha moal kokomoan teuing, rek molah nu geus aya we. Sawah ge moal kurang ti 4 hektar mah. Mun digarap sacara hade moal teu untung. Kebon teu saeutik balong boga. Atuh ku ngingu lauk ge. Ari di bener-bener moal buru ngadatangkeun hasil. Kitu tekad Ki Haji Marnadi, maksudna mangarah minang cicing di imah melangka pamajikan bisi aya itu jeung ieu nu tumit. Nuhun-nuhun atuh Kang pami kitu mah. Urang tani ayeuna mah atuh nanging sanaos kitu ge kana dagang mah ulah dilesotkeun pisan. Da geuning kidinya seueurna mah penghasilan teh kumaha pesenan abdi teh Kang Haji? Nyisainah nagih. Da inget wae meniti sirikna ka impi-impi. Geus meuli ta ieu usiwal Haji Marnadi ngodok saku. Gorehel bungkusan leutik tapi lucu sok dibikeun ka Nyisainah. Gap ditampanan bari rada ngageter. Barang dibuka meuni moronyoy matak serab kongkorong jeung geulang ditaretes ku inten. Gusti nu agung. Nuhun Kang Haji nuhun. Nyisainah bungaheun pisan. Lantaran kahayang geus kacumponan harita keneh di ajaran. Rap kongkorong, rap geulang. Lat poe poho kana kasieun jeung kahariwang. Peuting eta Nyisainah ngarasa bungah asa manehna sorangan nu pinanggih jeung kabagjaan. Jurig jeung ririwa nu nyingsieunan geus teu diinget-inget. Da ongkoh salakina geus datang ayeuna mah. Sanggeus reureuh Nyisainah nyayagikeun sangu jeung lalabuhna. Keur salaki. Sanggeus rengse dahar dariuk paduduaan di tengah imah.
nyaritakeun kahirupan nyabit kana usaha, kana nasib anakna, kana kaayaan imah jeung sajabana. Deukeut kana tengah peuting dua anak-anak kakara arasup ka kamar. Jep jempe nu kadenge ukur sora jangkrik dipirigu angin peuting para mitra sadaya. Para mitra kaomdang, urang tuna heula lalakon Haji Marna dinu aya di lembur Ciboros. Urang teuneun di handeulem sieum, urang tuna di hanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Urang mapai laratan paheula nyungsi anu bihari, mapai carita anu katuna, malah manar kapapai kabeh nyambung catur ngajodokeun lalakon manjangkeun carita. Di hiji pastir nu bulistir hanapeun tangka caringin aya hiji jajaka keur diuk dina akar. Nyarane kana tangkal ngabaheuhai bangun lungse. Ngeureunnan kacape bari ngalamun ngumbar sawangan. Mikir-mikir pilampaheun ngiker-ngiker kaputusan narek kumaha, rek kamana, rek naon nu dipilampa. Angin leutik ngome buukna katararidiaban matak lucu. Buuk hideung semu galing panjang meusan nutupan punak, punukan punuk jeung ceuli. Palebah tarang dibengker kulamak hideung dudu kui nyungcung dituna gigireunana. Ari baju kampret ngaligelag nemongkeun dada teu kuat ku hareudang. Calana geus dakil kawantu, geus sababaraha poe henteu diseuseuh, da puguh keur ngalalana, buntelan leutik ngagoler deukeut dudu kui, teu dipalire kawas nu teu butuh. Hiuk angin rada gede dahan caringin teu cicing sora saheng. Kalakai maruraga, harita teh kabawa angin buahna maruragan kana lemah. Malah maclik aya nu ningang kana irung si jajaka, koreja treuwas tanggah bari ngusap irung. Astagfirullahaladzim. Nyaon inu ningang irung? Pokna tuluy ngarahuh ngadayagdag deui nyarane kana tangkal. Karek desa kedeung geus celik de para mitra kana ceuli. Eta jajaka curing hak tuluy tanggah rada lila, ana breh teh. Caringin keur meujeuhna buahan dahana pating aroyag katebak angin atuh buah teh asa. Buah nu asak maruran. Eta jajaka kerung mikiran tangka caringin. Buah caringin para mitra jeung dauna ras inget kana papatah indungna, ras inget deui kana katelengesan Bahdaim sakaligus jadi musuhna. Pikiran nya bareto mah kungsi mabagahan yen aing kudu maca alam, maca diri, maca lampah. Maca kalam ti pangeran, maca zaman ayeuna karek kaharti horeng nya Allah Maha Welas tur Maha Asih. Cek saliwat matangka caringin teh belegung, ari tangkal gede luhur daunna mang juta-juta, akarna kuat dahana gagah, bisa dipake ngiuhan keur nu ngaliwat ngan eta we bet asa teu saimbang. Buahna lalembut eleh ku waluh, pan waluh mah areuna leuleus. Dauna udu akarna gregas jeung teu bisa nangtung. Mun eueuh tuturus tapi edas buahna gelede kuat segede-gede buyung. Ngan hanya kale waktuna kaburu beak deui teh nya. Para mitra sadaya, si horeng para mitra ieu teh angara para wargi sadaya. Mang jaya ngaturkeun wilujeng kantun ka sadayana mangga premios.